Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Buka paket kayak pengiriman paket. Alhamdulillah benar paket paket di rumah. Aduh, nuhun pisan ye paket. Wah, pengiriman paket di Singapura. Itu yang dari Singapura buat Bapak Saki. Dari Bapak. Wah, nuhun pisan ya. Ini cenah tahu. Oh, teh telepon kudu telepon heula ieu mah ya. Anu ngarekna. Nuhun teh nuhun pisan keur teh. Alhamdulillah. Nomorna 08 salapan hiji. Nah. Assalamualaikum bos. Nah ya ti Pak Saki. Nuhun pisan bos, nuhun pisan ya paket tos dongkap. Dongkap ya teh paketnya nuhun pisan bos. Aduh paketnya alhamdulillah terus ketampi. Nuhun pisan nuhun. Nya nuhun saya kira nuhun pisan. Ya alhamdulillah bos, alhamdulillah. Namanya dongkap ya teh bos, aduh. Nya nuhun pisan bos, nya nuhun. Ini urang-urang eta ya teh. Dacan eta. Dacan dibuka ya teh, nah ya teh diteleponnya heula gitu. Nya ya nuhun pisan bos. Nya kitu ya bos. Assalamualaikum. Sip, ya mah bener jadinya. Urang buka bae. Iya mah ngahinakeun ka aing. Lu kieu mah loba aing mah teu kudu diderek ti Singapura. Paket naon? Nya senah sabelah ding teh. Ngahina ka aing. Teu balik pisan ku aing telepon deui boro atoh aing. Telepon ku aing. Iya, mana nomornya teh? Halo bos. Balik mere paket teh. Ngahinakeun ka aing. Wecreug teuing. Boro atoh aing dibere nu kieu senah sabelah ka aing teh. Naon ngahina lain ka aing? Oh, nu bener atuh. Ngahinakeun ka aing teh. Nes ku aing atoh dibuka ku aing teh cau naon cau sesa teh. Nah senah sabelah ecreug teuing. Atuh ngahinakeun ka aing teh. Ecreug sing balik. Ku aing dibuka atau aing ngeboga ke lebaran. Balik pisan teh. Lain sorry lah. Lain mau go sorry, pusing.
pengiriman eta tidinya. Ngaran kali dia kami sakit. Terima ke mereka telepon. Mau mungkin salah paket. Oh cerita gue. Oh enggak saya nama lah. Itu mah. Balik ding. Nah, lah paruman. Buat aing.